Tah eta tuh sararai eta mah di RT hiji anu pangpayuna anu kadituna RT 3 anu aya bumi sabari jidinya teh dua meureun ujung teh doge kana golodogna tah. Sakitu nya teh anu dicorna teh sameter jalan anu dicorna teh sakitu weh. Hah? Oh eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Tasik Selatan. Baiklah, mari kita Tasik Selatan. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu kampung yang berada di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Terlihat cuaca di siang hari ini sangat cerah sekali dan di sini udaranya juga sangat mantap sekali. Oke, masih bersama Tasik Selatan Channel. Minat makin di pamukiman cenah cara Ciroyong Palingan panginten dan hideng-hideng jalmina rom di leuwih rancak rom terus mawat ayeuna mah oh eta tos mawat kan. Nah, barusan kita ketemu sama ibu-ibu kebiasaan di kampung. Wow, manikot arah rendah, biasa lagi ngerajut. Maniwaas di kampung sangat damai sekali ini kampung dan sangat bersih sekali ini perkampungan yang berada di pemukiman. Kalau tidak salah pemukiman ini adalah Desa Ciroyom, Kecamatan Bojonggambir. Oh, sangat nyentrik ini loh, panggung sangat adem kelihatannya. Betah sekali. Ini perkampungan. Kita akan coba jalan, kita akan sisir dari sebelah kiri nih. Oh, ternyata sangat resik sekali. Oh, ada kayu bakar di sampingnya ini. Sangat mantap sekali, sangat adem sekali ini perkampungan. Jadi sebenarnya halus dia kayak ayat cerita lagi bahasa Tasik Selatan Channel. Cilanglah aya cinta nu mungkaran waktu kuring jeung manehna paamprok paduduaan. Nah hiji carita rasa cinta nu mungkaran silih asih pikaheman mangkeut kade teh sabaraha minggu nanti lega teuing. Usah gaduh bumi mah cenah keng nugad nu dicor teh keng gaduh bumi we wungkul nu saalit ditongo nu bade moe kasur. Eta mah gaduh we ieu oge bakal kitu dina ka dieu. Nya anu tos dicor saalit nu tos dipayung. Kang teh nya tuh sararai. Abi mah sok ningal contona di kampung Cibeteuy teh. Tah eta tuh sararai eta. Eta mah di RT hiji anu pangpayuna anu kadituna RT 3 anu aya bumi sabari jidinya dua meureun ujung doge kana golodogna. Ngan terang ageng wilayah terang kumaha ieu Desa Ciroyom bisa tertinggal tuh. Pisannya
Ieu teh Ciroyom mah desa pusaka. Ciroyom di antara Bojonggambir gitu, di antara desa Bojonggambir, Ciroyom, Pusaka. Karena Sarma Kertanegla guys, desa Sereng Bojonggambir emang terus bisa. Mangkon Jaya terus bisa. Ieu teh desa Pusaka Ciroyom. Pamekaran Pitaraju itu ningalina sejarah mah. Abi mah ningalina sejarahna jadi kapungkurna lebetna ka Taraju lantaran wilayah Taraju lega teuing jadi Bojonggambir ningalina sejarahna. Itu saha atau kapungkur pradesan. Beren bakatul lega teuing Ciroyom tadi makarkeun deui janten sareng desa Purwa. Akan kampung masuk rumah abi gitu jenatna dikayakeun cenah teh desa Ciroyom teh ku Buming Sumira. Sanes dikayakeun deui da memang ieu mah desa Ciroyom maksudna teh sumuhun. Ieu mah soal nama utama kan induknya satna kapungkurna. Deket sesa bantuan-bantuan. Iya, Tadina eta iya kitu. dikayakeun. Nya Raden Uyuna tinggal di Google gara sejarah desa Ciroyom aya. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dan terima kasih banyak yang selalu tetap setia menonton channelnya Tasik Selatan dan kita sudah ngobrol sama eteh-eteh yang berada di kampung ini dan hidupnya katanya pas-pasan tapi tetap mereka bersyukur dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.